mangga ditaruang leuteunana tuangeunana. Sambil ngopi sareng ngarokok supados seger deui kitu nya. Cenghar deui, rileks deui. Margi tos diporsir urat-urat urang dina pangdangu paningali perasaan nuju marantang kenoran heula gitu supados fokus deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tipayun aturkeun nuhun ka sadayana para jamaah. Mudah-mudahan sanes kanten langkah-langkah urang sadayana ku Allah dibalas kalayan balasan anu berlipat ganda. Sangkan kanggo pibekleun isukan di yaumil jaza, mudah-mudahan sok sanaos ti bumi nama asa arek asa moalnya. Namung istuning ku Allah dilangkahkeun ka ieu majelis sangkan urang milarian wasilah, milarian sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hoyong bagja dunia sareng hoyong bagja di akhirat. Gitu. Mudah-mudahan pamaksadan urang sadayana, harapan urang sadayana iwal ti ridona Allah. Atuh sanes kanten amal-amalan ku urang didadasaran ku kaikhlasan. Margi saur bieu kapanan tos jelas. Mun hate dohir batin jeung dohir seueur keneh kokotor rek kumaha diijabah ku Allah. Tebih kalah bosen ngadoa teh nya. Gitu. Teu asa deukeut jeung Allah teh. Da masih keneh teu tiasa hifdun nafsi. Gitu. Asa deukeut teh jeung manusia urang mah kitu nya. Jadi sing gaduh rasa caket jeung Allah. Insyaallah sanes kanten ditedunan ku Allah. Sing sarehat sadayana rizki milikna sing barokah. Mudah-mudahan sing tiasa tolabul ilmi salamina kanggo meresan ibadah urang ka Allah, kanggo meresan hubungan urang sareng manusia. Kedah beres duanana. Hablum minallah, hablum minanas. Margi upami pincang sami teu aya hartosna di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim jeung eta tina sapalihna pirang-pirang akhlak salafus sholih radhiyallahu taala anhum ayyushaddadu ari yen ngadesek itu salafus sholih. Ari yen ngadesek itu salafus sholih fil azumati dina ngajamu, fil azumati dina ngajamu ala dhaifi katamu. Fa innahu mangkasanyana itu dhaif layakulu moal dahar itu dhaif ba'da dzalika dina sabada itu azumah ila rizqohu angin kana rizkina itu doif. Ila rizqohu angin kana rizkina itu doif. Alladzi anu kosama geus ngabagikeun hu kana itu ladzi sa Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu doif. Para jamaah sadayana dina ieu bahasan salah sawios akhlak salafus sholih nyaeta aranjeuna
kacida meryogi keunana ngahormat tamu. Islam ngajarkeun akhlak mulia, sopan santun ka sasama manusia, termasuk ka tamu. Ieu tos jelas dina landasan syariatna. Dalil-dalil anu nuduhkeun kana ngamuliakeun tamu, Qur'ana seueur, hadisna ogenan seueur. Diantawisna surah Ad-Dariyah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kasumpingan tamu utusan Allah teh 4 malaikat. Dinya dijelaskeun tata krama adab kesopanan Nabi Ibrahim nalika sumping tamu kumaha. Gitu. Tos kantun urang mangalaksanakeun kedah kumaha-kumahana supados sesuai sareng tuntunan tina agama. Naon lampah urang dina mayunan tamu teh nya. Bahkan dina kitab Al-Wafi Sarah Arba'in Nawawi ngamuliakeun tamu teh mangrupikeun salah sawios kawajiban urang. Kedah dibahas eta teh. Syarah kitab Arba'in Nawawi teh nya Al-Wafi ngaranna. Aya 4 tingkatan sarahna Arba'in Nawawi mah. Nu pangipisna teras kadua sami adkar tah iwa Al-Wafi mah tos kelas luhur. Gitu. Jadi henteu hiji Nawawi teh. Sabab ku narimakna tamu ngamuliakeun ka tamu teh nandakeun kasampurnaan iman nu boga imah. Jeung kasampurnaan takwa nu boga imah. Ngamuliakeun tamu teh. Jadi kade bilih dina hate rudet aya tamu wae. Eta kedah hati-hati. Berarti kasampurnaan iman teh can nepi di urang teh. Terus katakwaan urang berjamaah remen majelis taklim, remen tadarus, remen duha tahajud, witir teu kaliwat, tapi pas aya tamu hate rada hanyakal. Rada manakal can sampurna. Tak pribados matara dikunci bumi teh. Dapur tara kena bea bawang, bea kuyah, beakeun bae. Allah ngajanjikeun moal hese urusan nu kitu mah. Kitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tos diatur eta mah ku Allah. Mangga cobian mah peuting jam 1 jam ka dapur tara dikunci, katel tara anu maok. Pesok Bojong Malang nu marahal lalu ngiting ka mana? Bisa dikobong weh. Gitu. Jadi nandakeun ngamuliakeun tamu teh kasampurnaan iman, kasampurnaan takwa. Sok aya anu hoream pikeun ngajamu ka tamu. Teu hayang nyuguhan teh. Mantak langsung dibeda-bedakeun ieu mah kaya, ieu mah miskin, ieu mah ajengan, ieu mah rakyat biasa, ieu mah pejabat, ieu mah rakyat, tong dibedakeun tamu mah. Sami eta teh nyanak berkah ka bumi urang. Gitu. Tak pengalaman nu jadi pondok piwarang donasi ka daerah Bangun Harja. Da bumina alagreg di itu mah di leuweung ogenannya. Ngalangkung anu cek hate cek emutan pasti gede ieuh merekna. Ketok pantau assalamualaikum. Aya naon? Abdi utusan panitia pembangunan pesantren. Oh cenah ke antosan sakedap. Da teu titah ka imah ieu. Antosan sakedap. Bus im ka imah deui teh jalma teh. Kaluar. Ngasongkeun artos Rp2.000. Gitu. Catatkeun sanamina ibu wios lah cenah teu kenging. Gitu.
eta pangcilaka-cilakan sok nyebatkeun salat teh hamba Allah. Gagabah eta teh. Baca surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah teh nu kumaha? Menyangan 2000. Hamba Allah mah disaimbangkeun. Penghasilan sa hari teh 100.000, 50.000 kaluarkeunana. Eta hamba Allah. Habibun Nujar seorang penjahit pakaian tiap dinten memeh dugi ka bumi artos hasil ngapu teh 80.000 di jalan 30 disodakohkeun 30 deui jang istri jeung keluarga 30 deui jang enjing modal kumatah di akhiratna ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di dunia dakwah anjeunna mah di akhirat ge dakwah keneh surah Allah. Hayang apaleun nu harup di dunia. Kunaon kami pangna dihampura dosa jeung dijantenkeun jami golongan anu mukramin dimuliakeun. Urang mah kan nurutan dina Yasin. Ya qaumit tabiul mur ta eta. Jadi hayu ngaji ka NH bulanan. Eta nu kitu teh bakal di akhirat mulia tanya gitu tah cekap ku sakitu terus jami anu bagja di hadapan Gusti Allah ulah sok sieun pikeun ngajamu tamu mantak sok aya bahasa dar heula tukang lah ke cenah itu ke disungguhan ieu tos kitu bahasa ditu disungguhan ieu cenah lah manya teu disungguhan sumping kabumi nasugan ngobrol we pamaksudanana bade naon sugan aya cai-cai wage henteu atuh ciherang ogenan nepi ka kalah rudat tamu tanya kitu teu nama pamitan we di jalan teh kumaha urang teh sebagai tamu tadi kacidanya jelema teh sakitu bungharna imah agrek teu cai-cai acan urang teh geus nyieun doraka dewe eta. Ulah sok kalah nambahan dosa. Kunaon urang pangna teu disuguhan cai-cai acan rezeki urang di dinya teu aya. Nabet janten nganyieun dosa deui atuh. Kalah suudon koret pisannya nu beunghar teh. Beuki doraka urang teh. Padahal mah berjamaah osok, ngaji osok, silaturahim osok, eta bahasa kacida. Tos amal teh teu acan napak eta mah. Can istiqomah. Kitu. Naon margina tamu teh sumping ka bumi urang teh nyanak rezeki. Kita can pahameun ya kade. Tamu sumping ka bumi urang teh nyanak naon? Nyanak rezeki atuh moal kurang rezeki urang milik urang ku ayana tamu. Sing yakin moal kurang. Gitu. Urang mah masih keneh hariwang mang-mang bikeun ulah jam 10 kita cenah hayang dahar nu ngeunah nguseup gurame langsung diasakan seungit ka ambeuna genan tos pikiran teh bakal ngenikmat wareg pasti trok assalamualaikum can dahar eta teh tamu sumping lami tamuna teh deui nu tadina gurame ceuk nafsu rek ngeunah tak ulah sok nyangan dahar ngeunah kade di dunia mah. Jadi ciri zaman nu goreng teh sok nyangan hayang ngeunah dahar. Ulah diteangan eta mah. Malah anu raos. Tapi pikeun nguatkeun diri, pikeun ibadah ka Gusti eta barang tuang teh. Matak ceuk agama ulah sok dahar karana lapar. Ulah sok nginum karana haus. Geus salah urang teh. Geus lain karena Allah kitu mah tuh.
dahar karena lapar mah lain karena saha. Mantak awak kuat tapi ibadah mah kedul keneh bae. Da karena lapar tuh dah. Tapi lamun karena Allah mah Masya Allah. Jadi ku ayana ngajamu katamu urang teh kumaha tah? Rizki moal kurang, milik moal ngorotan. Da eta tamu teh nyanak rizki nu aya di bumi saha. Jadi gurame nu tadi teh cek Allah sok pangmelakeun. Dipelak, diparaban, nepi ka agung, diusupan, diasakan, capek urang teh cenah jeung pamajikan, dituang ku saha? Dituang ku tamu rizkina eta. Jadi cek Allah buru rizki maneh aya di imah si anu mangkaning beuleum gurame jeung sagala rupa jik teh ayeuna. Tos rizkina eta teh tamu arwih kumaha tah pribumi. Rek ngeunah dahar tadi nama duh kalah datang tamu. Kitu eta lauk nu saha? Dan utamu eta malinu urang. Eta sumping tamu di Jakarta, cau Ambon geus rek arasak di kebon langsung dituar. Tadi mah di Kamang Dedikeun gitu diical. Di karungan langsung di wadahan. Cana ka Jakarta. Kumaha urang di bumi ka bagian mutitina. Da saur Allah pek pangmelakeun cau rumat sing alus. Geus buahan ternyata di karungan lain nu urang, nu tamu tah. Geuning urang ngarasula. Can bener hirup urang teh. Borok macana diingu dituar ku batur. Berarti can sadar. Nu tamu eta teh pribados ka Situ Batu. Namu sareng pun lanceuk disuguhan kue kaleng. Eta mah diasong-asong we hayu. Menikahnya kumaha mah? Saepkeun sok saepkeun abdi mari saepkeun sadaya saepkeun. Cenah abdi mah serli abdi. Eta mah teu bisa cing urang teh. Kudu ngadahar eta kue teh. Diasong-asong ami saep cenah sok saepkeun. Kan urang tamu kumaha nya mun disaepkeun tah? Ceuk urang diasong-asong dicepengan kalengna teh kana lahunan sok saepkeun. Aya nu kitu. Sok aya ding tamu keler dicana kana lahunankeun ku tamu teh terus saya di daharan bari ngemil. Keun ada rezekina ieu eta teh. Nabat urang tamu teh kieu pisan geuningan keur ngadahar rezekina. Sok ngomel we pribumi can nyahueun mah bas Allah tamu-tamu tah. Keun eta teh keur nuang naonna? Rezekina mantak ari tamu teh raja nu aya pangalusna di imah urang suguhkeun. Cek istrina Pak itu cau anu seuhangna yang bade arasak uang suguhkeun ulah eta mah ulah. Eta mah ulah tuh di dapur we. Berarti akang mah geus kasetanan eta teh. Kereteg hate ka akang teh nya mending keneh bikeun lah. Tadi mah keur kaasupan setan, ulah-ulah jebul malaikat bikeun da lain nu maneh. Sok atuh mah cenah suguhkeun we. Itu geus eling mah kitu. Jalmi anu tos duka paham eta kana bab tamunya duka henteu si ibu ngasong-ngasong we eta biskuit nepi ka titah seet harita. Kadua kata si Kakang Ahmad Dayat nya. Duh Kang laena meni arageng sok usupan. Dititah eta mah Kang dalimana meni sok alaan. Kang bade nyuhunkeun kembang sok canak sareng potna. Dua teh kakara mendak jamin kitu teh. Jadi lamun ka ditu mah urang nyuunan ngobrol eta tos sok canak hoyong mah. Kitu tah. Masya Allah. Tos paham kana naon mah. Bab ngamuliakeun tak hanya ka teu mukal useup harita jeung mangjeun ka ditu ka Tasik. Da mun arageng dina balong buruanana lelena
sok cenah usupan hoyong mah kitu tah masyaallah. Urang mah kueh na keler sumping tamu sieun beuki ngerepan kueh tanya gitu. Sieun erep ku tamu model lebaran yang palus-alus kueh palus-alus merekna kelerna teh sumping tamu ada tidak hari ku tamu gena ku urang we terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala dhaif alal qaumi dakhala birizqihi. Lamun aya tamu asup ka hiji kaum eta teh nyanak sareng rizkina. Wa idza kharaja di mana keluar tamu wi kharaja bi magfiratihim. Tamu teh sumping ka urang teh bade nyanak rizkina nu anjeunna. Uihna nyanak dosa urang sakulawarga. Dina uspuriah asana mah eta dosa dicanak ku eta ku tamu teh. Ceuk malaikat Gusti ka manakeun dosa ieu nu dipikul ku ieu tamu teh. Surah Allah piceun ka laut. Hadis Ad-Dailimi. Jadi dosa urang sebagai pribumi dicanak ku saha? Ku tamu dihampura ku Allah lamun teu kumaha tadi teh boro marek ngeunah dahar hanas mah dipelak salila-lila tak urang dinya harus menyadari sadayana tos takdir ti Gusti teu perlu eta sumping tamu sarombongan rambutan diburuan bea kabeh dialaan tamu mulang urang amprok jeung babaturan wah cenah mah tamu edan buah aing dikecak bea kabeh cenah bari bala di daunna sugan diaruruskeun dibersihan henteu cenah sebel aing mah tos ta buah akang teh eueuh mangfaatna ieu teu jadi amal ieu eta mah rambutan tamu sanajan diburuhan urang keuna sahoyongna tamu raja tamu mah ulah kaos di bank bayang. Pak kalau mau ngambil saja cenah gitu. Ulah gagabahnya. Bisi hoyong mangalak we cenah. Teu make kain. Eta si bapak tiap ngaliwat ngalak. Ngaliwat ngalak nepi ka beak tah. Eta nu nawaranana kumaha? Da ngarasula. Maksudna mah mun hoyong mangalak sahari tak sakali. Pada tamat teh kain mun hayang mangalak we setiap hayang ngalak. Kapan jadi kumaha? Rudet nemboka 3 kali ngalak geuning dialaan bae. Pan urang geus nyebut kitu mun hayang ngalak. Eta teh bahasa kade. Nalika nu ditawaran ku urang tiap liwat ngalak tiap liwat pasti urang teh pan kumaha? Si horeng rezekina di dinya. Manehna hayang cek Allah tak kari ngalak cokot. Ngan urang nu gaduhna kumaha? Pan teu raos manah. Da bahasa urangna kirang jelas. Bahasa mun hoyong mangalak we. Nya enak nu ditawaran atuh kitu mah. Kitu. Nah, janten tamu teh sumping ka bumi urang teh bade nyanak rezeki anjeunna. Sanes rezeki urang. Sanajan geus dipimilih ku urang diurus ku urang tetep eta mah tamu mantak mulyakeun tamu sumping ka bumi urang papag dina panto jawab salamna tong diantep mangga kalebet tuyun sina ka jero tos dilebet tamu teh kumaha ulah teu disangakeun cali narangtung tamu kudu sing mikir ceuk beubeuh can diuk ulah diuk nangtung dalin kursi urang cek tahu mangga caralik sok dariuk paneh pribumi anu sok kalebet mah kalebet leos maneh namanya ka dapur tamu dariuk can ge diincegeun diuk kumaha tah ke heula nu komando ti saha cek pribumi mangga caralik sok tina calik heula toyun ka bumi mangga caralik tos caralik ulah wa ka diajak ngobrol lumpat heula ka dapur nu air di dapur suguhkeun heula tong diajak ngobrol tamu mah tos calik rarineh
namanya urang langsung milarian nu subuhkeun aya da eta rezekina saha nu aya di urang eta rezeki tamu sanes nu urang kitu teu kenging ngaraoskeun nyaah sanes kanten raja eta teh kitu bilih urang da tamu teh mungkin lalaki masuk ngopi sanes akang bade ngopi tawaran da raja eta mah tuh akang bade ngopi bade nyusu kitu langsung pang nyuhkeun pan ku urang teh nya akang nyesepna naon lah nu aya be bere bako molohok kapanan maksudna mah asampurna mil kalah bako dinyebutna naon we cenah geuna diasongan bako linting teu ditoel-toel acan kapanan terus mangga dilaleueut ceuk pribumi teh manehna teu kieu salah keneh bae mangga ditaruang urangna cicing bae teu ngadahar salah keneh bae mangga dilaleueut urangna kumaha tah geus dicontohan ku urang mangga ditaruang urangna cicing bae urang nyokot hiji contohan. Jadi tina kueh nu sakeler teh meureun aya 3 jang tamu teh rezekina. Ulah ngarasa nyaah eta mah tamu. Ternyata kari 3 siki sakeler teh pinu. Eta berarti nu tamu sanes urang. Orang bahasana tamu teh meuni wah cenah dahareun beak dan nu anjeunna sanes nu urang. Ieu tah nu janten teu jadi pahala teh. Kitu. Capek na unggul nu aya urang teh jadi nyanggakeun ka tamu mah nu pangsaena berarti eta teh rezekina saha rezekina tamu kapungkur mah dipahami tamu teh mawari rezeki cenah ka imah urang teh sanes ngajingjing rezeki jang urang tamu rek mah rezekina di imah urang Batak bisa aya tamu meakeun dahareun tapi teu bebeklan keresek-keresek acan sawios. Eta mah sanes alasan. Jadi sumping tamu ka bae urang tapi teu nyeunakna naon tapi daharna rarewog. Cai gena nambah-nambah deui. Eta teh tos kumaha tah? Dari rezeki nu anjeunna. Tamuna nyanak kardusnya alhamdulillah. Sanes panggentos tuangeun ti urang eta mah. Malas itu mah pangarin ti Allah, sanes ti tamu ti Allah. Nu urang ge ti Allah kanggo tamu lah sanes di urang. Mantak upami bade tamu angkat nu jembar hate nama pribumi langsung cau anu seuhangna di kardusan. Sanes butitina seuhangna. Disuguhkeun seuhangna nu sararae kitu ka tamu mah. Margi eta rezeki saha? Ulah dicoba kadek ke urang kamal anu pangalusna suguhkeun ternyata teu ditaruang ku tamu lain rezekina eta berarti rezeki urang eta mah teu ditoel-toel acan ku tamu nu eta mah gitu jadi tamu teh kedah ditawaran ku urang kade urang sebagai tamu deui nya nu dipasihkeun maleueutkeun sareng tuangeunana kelerna mah henteu gelasna mah henteu mantak lamun kereueut gelas naragrag pupus gantian ku urang. Dan masalah urang. Kecil sabaraha gelas ku abdi pupus lah wios-wios sabati eta mah jembar manah nanya. Mesing cenah eta pangaosna hiji 5.000 di duitan. Eta mah hak eta mah geus digeteh ku urang. Tamu teh nuang ranginang. Ucing nu boga bumi ngadeukeutan urang. Kana lehunan urang ucing teh dipotongkeun ranginang dibikeun ka ucing ta eta nu doraka teh pribumi mah mangga jang urang sanes jang ucing ku urang dibikeun ka ucing eueuh izin di pribumi pan doraka mata kudu hati-hati namu ogenan urang sebagai tamu teh mun asa pedah maraban ucing bari ucing nu boga imah di dinya niatna mah alus kan carana goreng nggak jadi doraka tuh bebeja heula ka pribumi ucing meni lucu wios di pasihan ranginang ulah wani-wani langsung metik ranginang di ulah
eta teh nu mantak doraka teh urang teh namu silaturahim tapi jeung naon jeung larangan doraka pan beuki teu puguh bae urang namu teh mantak sumping ka bumi teh tina silaturahim teh eueuh pisan manfaatna teh umur teu panjang naon deh rezeki beuki seuseut da salah namuna teh silaturahimna da diperhatoskeun eta teh ka hade urang namu kata tangi ka sahabae sadinten can indit bae can balik ngenong 2 dinten can balik keneh bae minyak geus beak tipung jang misang geus eueuh katilu poe can marantog bae tetamu eta mah wajib urang nyuguhan 3 dinten mah kade 3 dinten mah wajib naon nyuguhan wajib nyuguhan ageuna ceuk Allah tah rezeki tamu poe katilu teh tu di warung roti di warung langsung kang saya naon subuhna poe ayeuna eueuh keneh duit teh anjing meuli roti ka warung da ceuk Allah roti di warung rezekina eta tamu dibeli ku pribumi disuguhkeun di dahar rezeki manehna atuh duit jadi kurang tah eta urang mah suudon ka Allah na teh tadina 10.000 dibeli kena roti 4-8.000 pulangna 2.000 ka 2.000 rugi urang ceuk saha rugi ngamuliakeun tamu digentosan ku Allah teu rugi ieu tah masuk suudon ka saha ka Allah ceuk nganyuk heula rotinya kanggo nyuguhan tamu ulah unyak anyuk bisa sok anu nyuguhan tamu nganyuk heula ti warung ulah moal leres tamu arwih urang boga hutang moal beres eta kana hate teh kudu mayaran cenah tamu itu subuhna di dahar urang teu ngadahar kudu mayaran tos moal leres makanya teh seringnya namu sugan cai katanya pribumi teh lumpat keluar ka warung katingali ku panah lumpat ka warung pasti nganyuk ya pas kalinya wanya makanan warung ku roti geuning bangsa nu karar itu sanes bangsa awum leupeut sanes si roti berarti ti warung ieu urang teh kudu kumaha ieu sebagai tamu dahar ulah da kaciri berbisi nanganyuk maka di mana ningali pribumi lumpat ka warung bakal dahareun urang teh kedah tah kitu ceuk hate ieu teh nya dina ieu mah bisi ngahutang hanas ku urang dituang nu puguh mah geus lain rezekina ti Allah we kitu ngan perasaan urang kitu bisi kudu mayaran pribumi mantak teu dituang ulah kitu tah komo dina Jamu Shogir mah oge dina syarahna Faidul Qadir lamun disuguhan urang ku pribumi ulah sok naroskeun tuangeunana ieu ti mana Kang ulah disuguhan sirop ieu ti mana Kang sirop ulah ditaroskeun ulah suudon ka pribumi mah kade ulah suudon ka pribumi mah nu disayogikeun tampi urusan pribumi eta mah bade naon mah sabab eta teh memicu kana pasea urang namu disuguhan akang ieu ti mana roti ceuk hate pribumi nah tamu-tamu nanyakeun kari hakan atuh hayang mah nanyakeun rudet tong ditaroskeun sanajan urang silaturahim ka bumi hiji jame ta jame teh gawena tukang teu puguh ulah suudon kana tuangan nu disuguhkeun mah kade ulah dahar cenah kitu eta jama tukang doraka hirupna geuna beuting nang maling ulah dahar atuh tamu geus suudon ka pribumi teu kenging gitu nah jadi ka hade ulah dugi ka hoream ngamuliakeun nyuguhan ka tamu sabab eta tamu sumping ka urang teh bade nyanak rezekina bade nuang rezekina ti bumi urang hebatna tah dina kehidupan urangnya jadi ulah hariwang ku sumping tamu sok suguhkeun aya
tamu ulah sok ngobrol lah nggak ngarepot yos. Lain ngarepot. Rezeki urang di dinya lain ngarepot. Sok aneh tamu tidinya. Wios nggak ngarepot. Geus aya mah di dahar, geus aya mah diinum. Jadi kahade. Kumatah dina kitab wa qad kana Syekh Abdul Halim bin Muslih rahimahullah taala yahlifu ala dhaif anau la yaqulu inda ahadin ghairi madama fi baladih. Syekh Abdul Halim bin Muslih tos berikrar sumpah pokona mah lamun aya tamu kaci geureung tong dahar di masa geus di daharna di imah urang. Masya Allahnya. Tong dahar di batur kudu urang. Masya Allah. Pakana adhaif pada dalika layatihi ila nadiron. Eta tamu da geus dikitukeun akhirna jarang sumpingna teh. Tiap sumping kudu dahar we di dinya. Jadi ngaros kaisinan. Matak sumpingna teh rada nadiron langka ayeuna mah teu remen teuing. Padahal pribumi Syekh Abdul Halim parantos menyatakan sumpah pokona mah tong dahar di mamana salagi aya di lembur ieu di urang daharna. Wa qad qultu lahu marotan bidalika Imam Asy-Sya'rani naroskeun ka eta Syekh Abdul Halim teh nya. Naroskeun kana perkawis nu kitu. Pakolali qadis tafadna pit tasydid alal azumah bayadal wujuh. Kunaon anjeun teh sok nepi ka ngadesek tasdud dina ngajamu tamu. Yeuh ku kami karasa ku ngajamu tamu teh bayadul wujuh ieu beungeut jadi bodas teu kusi make wedak. Beungeut cerah glowing. Jadi lamun hayang rarai bayadul wujuh bercahaya geus muliakeun saha. Ieu makalah diusir. Keur eta mu ngilikan ejam mah hayeuh ngilikan ejam. Eta teh isyarah lain ide grasya teh ngajaran dong bae di dieu. Kitu mun dibahasakeun mah geus rudet pribumi nya hareupan saha. Jadi lamun aya pertamu ulah sok ningalian ejam. Eta teh isyarah. Gitu. Alhalu natikun bikada. Mun diucapkeun mah jigar arinit geus lila teuing yeuh. Kitu aksana mah kun ningali ejam teh. Jadi anjeuna karaosna bayadul wujuh ku ngajamu tamu teh walam yakul ilama qasamalah. Gitu sarta tamu ulah dahar di mana kecuali di kami anu disumpahan ku kami. Teras kahandapna lamun aya tamu anu datang ka lembur ieu tapi teu dahar di imah kami rogi ma anfi sia teh rek mongeskeun irung aing wakun mazmuman aing teh dihina ku sia teh. Jadi anjeunna mah keuheul lamun tamu teu tuang di mana? Di bumina. Urang mah kumaha? Istri masak di dapur. Tamu teh hiliwir seungit goreng asin. Da keur usum peuteuy. Mangga Kang taruang heula bunga dahar bala kecerakan. Oh si orang abdi meuli asin teh jang saha. Eta teh jang tamu dari rezekina abdi tadi dibere peuteuy ku tatangga si orang abdi mah sebagai pelantara unggul eta rezeki tatangga. Rezeki tamu. Jadi abdi mah narima unggul. Baralik tamunya kitu teh urang. Peuteuy beak, asin ledis, sangu hate jembar. Alhamdulillah Gusti bingah tuangeun saep ku tamu. Tah nu kitu bakal brok ku Allah isuk ge datang di wilayah Tasib. Tapi lamun ngarasula insyaallah lila datang nagenan can bersih hate mah. Indahu wa indallah wa indal khalqi. Jadi saur Syekh Abdul Halim gitu. Lamun maneh teu darima kuring-kuring dihinakeun ku maneh, dihinakeun ku Allah, dihinakeun ku makhluk. Itu tah.
kahanapna yahsululahum bidzalika asnan insyirahul qalbi ku sering ngajamu tamu jembar hate jadi jembar. Jadi cekap urang ngamuliakeun ka saha ka tamu ngajamu ka tamu insyaallah insyirahus qalbi jembar hate teh nu dakwah rabbi shrah li sodri geus ngamuliakeun tamu syariat nama kitu mentak kade ari ka Jawa sok Kang kabumi abdi heula sok tara kaburu eta teh takdirna ti Allah lah cenah kamari ge akang teu ka imah abdi ieu anu mau diajakan buat ting tahun engken urang bakal ka imah anjeun teh nu aya mah teu ditakdirkeun ku Allah geus sakitu ulah kalah lah mau ngajak deui aing mah cenah kamari ge teu datang ka imah urang eta teh tamu gelo teh kitu pribumi gelo can aya takdir Allah nya moal nepi sanajan ngaliwat ka hareupeunana Kang ibu me abdi kan ieu heula singa heula geus sageukeun nya sok subuh teh liwat be da ceuk Allah ulah kadinya eta make bagian bulan hareup sapari nu hareup ini itu orang teh geus sayogi sanes kantor hanjelu hate tong hanjelu eueuh rezekina di dinya sai herang eueuh mantak liwat unggul hatur nuhun insyaallah ke sanes waktos nikmat pribumi teh berarti jangan eta mah rezeki pribumi sok daharan hik seueuh kitu ulah kalah bendu naon jadi aneh urang can terang kana bab ilmu nu kitu teh nya akhirna lah cenah kamari diajakan teu nyimpang ieu bongan moal diajakan eta mah diantep we lah eta tah nu kitu teu boga ilmu teh lemah iman lemah ilmu nu kitu teh ngadu ka Allah Gusti atuh ke bulan hareup masing di singgahan bumi abdi teh ngadu ka Allah da urang teh sebagai tamu sukuna dilengkahkeun ku Allah Allah nu nyeun gerakanana lain urang gerakan urang nang ngadamel Allah lain nang urang ceuk Allah ulah ka dinya moal ka dinya kitu nah janten ku ngamuliakeun tamu insyaallah ini sarua qalbi bakal jembar hate tos jembar hate mah moal aya gantar kakaitan moal aya naon sugan aya hanjelu sugan aya moal ridho sumping tamu teh balahan mah pintu terbuka pikeun sahabat ge mangga jadi manfaatna narima tamu teh lungsur malaikat sareng tamu ngiring malaikat rahmatnya ka bumi urang teh tak wasiat Rasulullah SAW ka Sayyidina Ali ya Ali lam tadhul malaikah baitan fihi tusawiru aw tamasilu malaikat moal lebet ka hiji bumi dia bumi aya gambar aya patung aw aku lil wadi atawa aya jelema nu nganyeri ka indung bapana moal asup malaikat rahmat aw baitun ata imah layan huluhu teu asup eta imah doifun tamu jadi nu imah embung narima tamu eueuh barokahan sepi juga pakuburan sarieun nu liwat ogenan mantak panto imah urang selalu terbuka pikeun saha rek sawe tamu dimuliakeun dibagiakeun ulah imah pedah sendalna kotor jareblog tamu ka urang cek urang duh akang punten ting kadinya milih kotor keramikna tos akang dirinya calikna dihanap eta pribumi teh eling tanu kitu mah nya tarima mantak poinan besok aya kekeset eta teh kanggo beresihan sampean sagikeun ku urang nu beunghar mah make sapatu kamu urang sugan dicarab dah henteu nu miskin mah meuni ulah-ulah medam bersih sendalna teh nya nu beunghar mantareng urang sapatuna geuningan jelek-jelek we sugan kurang ulah teuing dianggo henteu lamun geus kitu berarti urang teh geus pecat iman teh tah ngabedakeun tamu nu sumping ka urang tos naon tah leungit atuh iman ogenan ngan teu sadaya pedah ngamuliakeun ku beungharna pan tos leungit eta urang teh iman teh kitu dina kitab Jam'us Shabir sami dina Faidul Qori tos dijelaskeun cara nyuguhan tamu dahareunana atawa inumanana upami urang kenal sareng tos terang tuangeunana maka suguhan ku tuangeun anu dipikaresep ku anjeunna kitu
Kadua tong dipaksa sina barang tuang kalah teraoseun gitu. Pedah tamu tidak teresep karena subuh eta teh nya teu ditoel-toel acan. Ceuk hate pribumi kumaha? Geuleuheun meureun kana dahareun urang mata geus doraka deui pribumi teh. Geus teu eling eta hatena. Nyebutna geuleuheun meureun kana dahareun eta geus teu bener suudon ka tamu. Puguh eueuh rezekina di dinya tamu teh. Jadi urang mah sumping tamu teh lain kalah berkah tapi kalah naon? Kalah loba doraka. Pedah teu ditoe da rezekina di dinya alasan geuleuheun meureun kana dahareun urang mah. Geus suudon ta urang teh geus nyieun dosa ka eta jalma nya. Isukan di akhirat ka pendakna mah geura. Eta jalma bakal ka urang sumping da urang suudon. Nah, jadi kade dijagi sanes kanten sumping tamu taros heula bade ngaleueut naon. Kitu. Suguhkeun ku urang teu ditaruang teu di bati teu resepkeun anyar anjeunna. Kitu mentak ieu mah resepna ngopi sok seduh kopi sing loba. Gitu senengna kana baso neangan tukang baso panggil ka dinya. Kitu takeun beak oge eta mah tos rezekina saha ieu? Rezekina tamu. Itu sumping ka Jawa loba entog lin. Main tersebut karena daging mah pencit asakan suguhkeun eta rezekina berarti kuring entok teh seorang rezeki nu batur lah sanesna urang tasing nepi ka dinya intina mah kehidupan urang dina cara ngamuliakeun tamu sabeta ajaran Islam sopan santun teras ngamuliakeun tamu ka hade tah urang sadayana margi tos patokan tina syar'i. Sumping tamu sing bingah margi eta nyana kabarokahan kanggo bumi urang gitu. Tamu kadinyana bade nyanak rezeki sanes ngurangan rezeki urang bade nyanak rezekina. Insyaallah bakal ditambih ku Gusti Allah di mana urang bersikap ikhlas dina nyuguhanana. Jadi teu mah robih sikap urang dina narima naon tamu. Sumping nu donasi barudak santri ka bumi urang bukakeun pantona tong ka diajak ngobrol kalebet heula bageakeun komo santri mah tong ka dibere duit suguhan heula bawa sina dahar heula sina wargeun tamu geus munel pahala ti Allah nagenya kitu sim kuring da emut sumping ka bumi rayod-rayod acan teras kaluar gaduhna tos nini jaba janda teh titah lebet ka bumina calik dina dipan dina bangku. Kolanya ka dapur sini teh kurutak-kurutak. Du kamarkal naon. Si orang nyalanak tarasek dibeuleum titah dahar. Kitu disuguhan dahar jeung sambal tolenjeng. Kita duaan jeung kidarsung. Reng setuang. Hampuran ini macana-macana teu boga duit. Kolanya ka dapur deui nyanak pipiti ning campur jeung cengek bawang. Duit receh 100 perak dipasihkeun ka sim kuring dicatetkeun ku sim kuring teh 100 perak tuang atau 100 perak subhanallahnya daripada nu bumina agreng teu diasup teu asup-asup acan kitu di luar pager we teh kitu sugan ngamuliakeun teu saha bae tamu mangga tarima ku urang dengan syarat pribumi menang nolak tamu sabab aya dasar tina agama. Kabeh urang sumping tamu jandanya bari geulis bahenol. Kade teh pipitnaheun wungkul. Sanes kalah bungah pada pamajikan keur teu aya. Tah eta kade mah urang menang nolak kasumpingan tamu anu nimbulkeun kana naon? Kana fitnah. Punten sanes mah kalebet ka dibagiakeun geus asup pantona dikunci deui eta mah geus doraka ungu. Jadi sapertos ece di bumi caroge teu aya sumping tamu ku ece mah kalebet tamu teh kalebet tong nutupkeun panto kade aya tamu pameget ka bumi urang salaki urang keur teu aya tong nutupkeun panto keun bukakeun sina katingalieun ku tatangga
Gitu. Melamun nutupeun pantotos eta janten fitnah saha. Kadua tong ngasupkeun jaman nepi ka keheul ku urang. Lamun mantak ngajadikeun pasya di imah urang. Bilih kitu tah. Kalah ribut deui urangnya. Wayahna urang teu nampi kanu kitu mah. Daripada nimbulkeun karuksakan deui urang kalah gelut di imah teh nya. Eta kenging ku urang ditolak salian teh eta mah sadaya tampik urang. Hiji jami anu beunghar anu sama sakali tara nampi tamu komo sodakoh mah. Hiji waktos sumping jalmi anu menta-menta ku putra istrina anu pananganna teh buntung. Bari geulis da budak beunghar aya nu nyuhurkeun pangemis. Ceuk bapana mah ulah dibere tapi ku putra istrina anu teu aya pananganan kumaha tah susulumputan nyanak tuangan sareng artos dipasihkeun tanpa sepengetahuan nu jadi ramana. Beres. Terjadilah hari pernikahan. Dicarioskeun. Anjeun daek ka budak ami. Atuh muhun. Wayahna da leungeunnan sanajan geulis. Kitu tah. Terjadi weh pernikahan. Yaumul Lailatul Zafaf teh nya. Ku pamegetna teh dirampaan. Cenah teu aya naonan. Pananganan dirampak ku carogena bet aya leungeunnan kok. Ceuk bapana leungeunnan. Tapi pas diraba ku carogena bet aya leungeunnan. Ta eta teh kamuliaan narima anu sumping ka bumina ku dipasihan sodako. Ku Allah dibalikeun dibales pananganna aya deui. Tak bilih urang gaduh kararepet sing kitu we turutan kisah-kisah anu sararaenya dina kitab-kitab sanes kanten. Sangkan urang menak jalan keluarna. Margi jelas Allah mah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, jalan keluar terbuka asal caket sareng saha? Sareng Allah. Ieu bab perhatoskeun ku urang. Janten inti nama eta we hiji tamu ka bumi urang bade nyanak rizkina tos sakitu ulah di alasan-alasan deui bade nyanak rizkina tamu uih sing bungah urang teh dosa dicanakan ku saha ku tamu tabingah deui kitu urang teh malaikat rahmat sarumping sangkan bumi urang ageung barokahna mudah-mudahan sanes katan ieu keterangan sing napal dina manah urang masing-masing. Mungkin urang tos gaduh ilmu ieu enjing sumping tamu ka bumi urang da poean anjeun teh dinten Ahad pedah minggu sok arulin ka bumi urang yuk coa ngaliwat hayu cenah ge sadiakeun sanes kanten ku urang dimangfaatkeun ilmu ieu ku Allah digantian da eta mah rezeki aranjeunna nu sumping ka bumi urang rek pejabat biasa we muliakeun ku urang kitu malah mandar ka dituna urang sebagai disarengkeun sareng Nabi Ibrahim alaihissalam jalmi anu sales ngamuliakeun ka tamu. Nabi Ibrahim sumping tamu teh bingit jeling samin teu bebeja ka tamu sumping tamu nu ofatan teras ka dapur teras ka Siti Saroh tewak sapi nu panggenutna tewak sapi nu panggenutna diasakan di sate disuguhkeun ka eta tamu pan malaikat eta mah sanes jalmi kitu eta tina kisah jadi pangsaena urang bade nyungguhan saha teh tong dipulah pilih sok suguhkeun nu aya mah ngan ulah nguyak ngayak komo ladang hutang ka mamana utang anjuk tos sabuk tosna bade cai herang wungkul mangga sanes kanten mudah-mudahan sing kamangfaatkeun ku urang sadayana janten ti ayeuna mah moal aya geuneuk maleung dina hate sabada uihna para tamu justru kalah bingah da dosa urang dicanakan ku saha Allahumma zidna ilman nafi'an ladunian ya kasyifal muskilah wa ya alimasyiri wal alaniyah iksyifna jul ma'ani hatta nadhaqiqal masila wa fanil anil khata'i wad dhalal rabbana tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka. Mangga teraskeun ka restorasi karena Allah na.